Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kelas 5 sadayana. Pendak deui dina pelajaran basa Sunda. Ngeunaan lancar maca jeung nulis aksara Sunda atanapi kaganga bagian anu katiluna. Dinten ieu ibu bade ngabimbing hideup kanggo diajar maca sareng nyerat opat aksara ngalagena tambahan sareng rarangkena ditambihan sareng nyerat angka. Sateacana sok geura siapkeun alat-alat tulisna utamina buku sareng pulpen. Urang nyerat sasarangan diajar sasarangan. Sok ayeuna perhatoskeun penjelasan ibu ieu. Minggon kamari hidup tos diajar ngeunaan aksara ngalagena. Urang emutan deui aksara ngalagena teh kamari dibagi jadi 20 hiji sareng opat. Jadi aksara ngalagena teh sadayana aya 25 aksara anu 20 hijina atos dijelaskeun ku ibu di video anu kamari anu kadua nyaeta aksara anu biasa dipake ku urang sadidinten ba, ca, da, jeung sajabana. Tah ayeuna mah urang diajar ngeunaan anu opatna. Opat aksara ngalagena anu kamari ku ibu tos dijelaskeun. Anu opat ieu teh nyaeta aksara ngalagena tambahan. Nyaeta naon wae aksara tambahan dina aksara Sunda. Anu kahijina aya nga, terus aya sya, nya, sareng ka. Ayo nga, sya, nya, sareng ka. Ayeuna urang diajar nyerat aksara Sunda nga, sya, nya, sareng ka. Sok ayeuna mah urang sasarangan nyerat hidup siapkeun buku sareng pulpena. Sasarangan nyeratna tinggalkeun ibu teras turutan ibu. Ayeuna nyerat nga. Kumaha nyerat nga? Nga hampir mirip sareng huruf ga. Ari ga teh hidup kumaha terang teh? Nu kamari minggon kamari huruf ga teh siga kieu anu huruf Z teras di buntutan dipengkolkeun ieu ga. Tah huruf nga hampir mirip sareng huruf ga. Bedana anu nga mah aya naonnya aya mastakaan janten kieu tinggal dibelokkeun sakedik tina mastakana dimuncungkeun heula nembe Z teras dikitukeun. Bentena aya dina ieu aya mata ayaan dina ngama aya mukaan ya ieu teh wajah we kitulah nya. Nah, supados langkung emut ieu huruf nga. Ayeuna huruf sya. Huruf sya kumaha? Huruf sya hampir mirip siga huruf sa, xa, sa. Masihkan emut hidup sa di video nu kadua kumaha? Sya teh hurufna siga huruf a. Anu kieu teh ya. Ieu sa. Tah, huruf sya hampir mirip sareng sya. Ayeuna sya nya. Sya hampir mirip. Bentena ieu mah ditambihan. Sya mah ditambihan. Ayeuna aya huruf a. A nu dikieukeun ya, ieu huruf A. Tah, atos ti A kieu anu siga huruf A sanes huruf A, ieu huruf sya. Huruf sya tapi bentukna siga huruf A. Nah, sya tulisanna hampir mirip sareng sya. Jadi dikieukeun heula. Kitu nya nyeratna siga sa, teras tos kitu tambihan. Tambihan ti dieuna nyambung. Sret, teras huruf Z. Teras kaluhurkeun kitukeun. Ieu huruf sya.
sasarangannya ibu nyerat hidup oge nyerat supados enggal tiasana. Kumaha hari huruf nya? Nya masih kena emut huruf ba. Ba teh hurufna siga kieu, anu siga lancingan nya. Kieu nya ieu huruf ba. Ieu huruf ba. Tah, hurufnya ayeuna hurufnya hampir mirip sareng huruf ba. Tapi bentenna aya dina ieuna, dina topi anu kirinya. Topina ima ka kanan, janten kieu hurufnya mah. Sret. Nah, nembe ka dieu. Terus dikitukeun. Bentenna dina ieuna hungkul. Nah, dina ini belokna ka ditu, ima belokna ka luar. Nya. Ayeuna huruf K. Ari huruf K kumaha? Huruf K hampir mirip sareng huruf K. Ieu mah K nganggo H nya. Ieu mah K biasa. K mah kan kamari 7 sareng 7 teu dipencit ya. 7 nu dipencit, anu teu dipencit. K 7 anu teu dipencit. Nah, ari K kumaha? K candak angkat 7 na hiji, 7 teu dipencit. 7 teu dipencit. Teras hijikeun sareng huruf H. Kieukeun, tinggalnya set angka 7 lah, angka 7 teras dikiekeun. Nah, ieu teh upami misalkeun ku urang diperhatoskeun mah siga huruf K ditambihan huruf H. H teh kan kieu. Nah, kitu nya ieu huruf H. Ieu ditambihkeun angka 7-na tambihkeun sareng ieu. Janten kieu, sret sret tambihkeun sareng H. Set 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 set. Nah, siga kitu ieu huruf K. Atos diserat ku hideuk. Tah ayeuna ibu bade ngabimbing hideuk ngajelaskeun ngeunaan rarangken anu minggun kamari seueur tos diterangkeun ku ibunya. Ayeuna urang diajar rarangken sabaraha rarangken teh acan dijelaskeun ku ibu. Siga kamari rarangken teh aya disimpenna di tukang, aya disimpenna di luhur, aya disimpenna di handap, aya disimpenna di payun, aya disimpenna di pengker. Ieu nu bade diajarkeun ku ibu ayeuna rarangken anu disimpen di tukang. Tinggal anu kahiji ieu aya rarangken anu siga kieu nya. Siga naon nya Z tibaliknya, Z tibalik tapi ieu mah kepalana pendek. Kalau Z mah kan kepalana ageung nya, ieu Z mah kan kieu. Z pami dibalikeun kan kitu. Ieu mah tapi kepalana pendek. Tong tinggalnya anu ieu. Leresana ieu. Tah kieu. Set set set. Tah kieu nya. Tah ieu teh gunana kanggo nambahan sora Y di tengah-tengah aksara ngalagena, di tengah nyimpenna. Misalkeun di dieu aya K. Anu kieu nya. Anu kieu teh kan dibacana K. Angka 72 teu dipencit dibacana K. Tah ayeuna upami di tambihan di pangkerna, upami di pangkerna ku ibu tambihan rarangken siga kieu. Tah kieu nya. Tah ieu sanes K deui. Tadi saur ibu upami di pangkerna ditambihan rarangken siga kieu, ieu bakal nambihan sora Y. K berubah janten kia. Ayeuna aya rangken anu siga angka 3 tapi aya buntutan kieu nyiratna. Set. Tah kitu. Jadi angka 3 tapi langsung dibuntutan. Tah ieu teh gunana kanggo ngaleungitkeun sora A. Miceun A atanapi sok disebutna maehkeun. Contohna kieu, kan tadi na huruf konsonan mah sadayana aya A nya ngalagena dina aksara ngalagena mah sadayana ku A kan ba, ca, da, fa gitu nya. Tah ieu mah pamisi A na hoyong dipiceun, hoyong dileungitkeun, hoyong dipaehkeun,
Nah kedah di tukangna tambihan narangkeun siga kieu. Contoh urang ka deui we nya. Ya kan tadi ka. Ieu ka. Upami ka na ieu hoyong leungit janten ak dipaehkeun. Nah janten kieu. Nah akhirnya tah ieu. Ieu dibacana janten ak. Ak hungkul leungit akna. Ak we hungkul. Tah ieu anu disimpenna di tukang. Ayeuna aya rarangkeun sisana nya mung sabaraha hiji deui nu teh can dijelaskeun ku ibu. Rarangkeun anu disimpenna di handap. Tah ieu nu di handap, kantun 2 deui nu di handap. Nu disimpen di handap jadi tukang ya, entar di tukang. Anu disimpen di handap ieu aya tanda siga naonnya, siga cacing meureun nya kieu tah. Sep. Tah kitu nya, nyeratna siga kitu. Ieu disimpenna tapi di handap sora ngalagena. Tah ieu teh gunana tanda siga kieu gunana kanggo nambahan sora di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Contona rangka deui we. Ieu ka. Upami di handapna si ka ieu di handapna di kieuan. Nah, di kituan di handapnya. Ieu sanes ka deui. Tadi ingatnya, tadi tinggal fungsina nambahan sora Ka ditambihan di tengahna janten kera. Teras aya deui anu sigaan. Lambangna teh sigaan kieu. Set. Tah kitu nya. Sigaan. Tah ieu mah gunana kanggo nambahan sora di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Contohna ka deui. Ieu ka. Upami di handapna si ka ieu ditambihan siga kieu. Tah di kieuan nya berarti ieu berubah janten kla. Kla. Sok ditengetan ku hidup. Hidup nembe tos diajar ngeunaan rarangkeun. Sadayana rarangkeun ku ibu tos diperkenalkeun ka hidup. Kantun nami-namina ke ku ibu perkawis rarangkeun ieu dijelaskeun dina video bagian kaopatna minggon payun. Tah ayeuna mah urang ngalajeng kana angka. Kumaha ari angka dinu aksara Sunda? Angka teh kan anu tos ku urang dikenal angka 0 dibikin kasalapannya 0, hiji, 2, 3, 4, 5, genep, 7, 8, salapan duwi kasalapan da 10 nama hiji serang 0 nya. Tah kumaha nyirat angka dina aksara Sunda? Tinggal ku hidup ayeuna urang sasarangan diajar nyiratkeun angka. Hidup kedah nurutannya, kedah ngiringan nyerat. Upami ibu nyerat hidup oge nyerat supados engke langkung gampil tiasana, langkung cepet. Ana angka 0 lah urang kawitan ti angka 0. 0 dina aksara Sunda mah nyeratna teu berubah, janten sami. 0 dina aksara Sunda mah nyeratna teh buleud. Anggar buleud. Nah, anu rada rebenten mah ti aksara hiji dugi ka aksara ti angka hiji dugi ka angka salapan anu benten mah. Anu 0 mah sami. Nah, ini orang diajar di angka hijinya. Hiji, 2, 3, 4, 5, genep, 7, 8, salapan, 10. Sok sasarangan nyeratnya angka hiji, urang kawitan ti angka hiji. Angka hiji nyeratna hampir mirip siga huruf G kapital, G ageung kieu. Ditopian heula teras dikitukeun siga huruf G ageung, G kapital. Yang angka hiji. Kumari angka 2, angka 2 siga huruf Z. Tinggalnya set dikalurkeun sakedik, teras di dieuna di jang-jangan. Nah, nganggo jangjang sakedik. Eta angka 2. Kumari angka 3. Angka 3 nyiratna hampir siga Z deui, tinggal
jantan seratana hampir mariripnya. Tinggal seret 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 tapi di pengkera dikiekeun. Nah, dikitekeun. Ya angka 3. Angka 4 kumaha? Angka 4 siga angka 7 dipencit. Nah, hanya bet sami siga huruf, siga aksara angka teh tangke dijelaskan ku ibu. Ayeuna tinggal heula we. Angka 4 teh angka 7 anu dipencit. Ayeuna angka 5. Angka 5 siga tapal kuda meureunnya ieu teh. Kieu nyeratna. Tah kitu nya. Kela sakali deui. Teu jelas ieu mah. Sakali deui nya. Ieu angka 5. Set. Tah gitu. Ya angka 5. Angka genepna kumaha? Angka genep mah sami hampir mirip siga angka 3, tapi topina malikna ka ditu. Janten kieu. Siga angka 3 nya. Sret. Tapi dikiekeun ka dieu tuh. Bentena tina topina hungkul, 5 topina ka dieu, 5 topina ka ditu. Sami angka genep sareng angka 3 hampir mirip. Ayeuna angka 7. Angka 7 mah siga huruf N. N ageng. Tuh, siga huruf N ageng. 8 kumaha? 8 mah siga angka 2 tapi buntutna panjang ka luhur. Z heula kieu nya Z. Kitukeun, teras kitukeun, tarik ka luhur. Yang ka 8. Salapan? Ah, salapan mah siga kieu. Yang ka salapan. Tah, dinu aksara Sunda mah sadayana angka bari angka sabaraha wae kedah diapit ku 2 garis nangtung. Ari garis nangtung teh kan kieu. Ya garis nangtungnya. Tah, angka mah kedah diapit berarti diapit kanan kirina, gigir-gigirna diapit ku garis nangtung siga kieu. Ieu contohna angka 1. Berarti dina dikieuan. Angka 2 sami nganggo garis nangtung. Angka 3, angka 4, angka 5, angka genep, angka 7, angka 8, angka 8. Tah, ieu angka dina aksara Sunda janten sadayana hurufna diapit ku 2 garis nangtung. Kumaha bu ari angka 10? Angka 10 mah kantun dihijikeun we, 1 sareng 0. Ari angka 1 teh kumaha 10 nya? Ari angka 1 teh kan tadi siga huruf G. Set, siga G kapitalnya. 0 kumaha? 0 kan tadi buleud suara ibu oge. Buleud. Kitu nya. Ya kantun diapit ku nah gitu. Angka 10. 11 kumaha? 11 berarti angka 1 sareng angka 1. Sadayana kantun di hiji-hijikeun. Angkana 12 1 sareng 2 sami eta mah. 13 1 sareng 3. Mung dina aksara Sunda mah tong hilap sadayana diapit ku garis nangtung siga kieu. Ngertos bikin ka dieu nya, mudah-mudahan sadayana ngertos. Kedah seueur latihan ieu mah. Tinggal ibu bade nyeratkeun contoh-contoh kecap hidup turutannya. Ieu Pak pamai tambihan kieu di dieuna janten pra ba bla da dia ma dia sa
Ieu na dipaehkeun. Sabun. Kami ieu pi ce gue bade nyerat piceun. Anna berarti na dipaehkeun. Piceun. Ayeuna bade nyerat ya be ba tuk bade nyerat batuk ibu ba ieu di sikunya nganggo rarangkeun batuk tambihan ak berarti ka heula nyerat heula ka teh 7 terus paehkeun batuk janten teu ka deui janten ak. Sa sayur kami mah sayur mah aya rangkeun sayur. Ma lang ang oge sami tos rangkeunna bulu di luhurnya malang. Taya contoh-contoh kecap hidup tiasa latihan nyeratkeun seueur kecap kalimat oge tiasa antun panduana tinggal dina penjelasan ibu tadi. Sakiheula penjelasan ti ibu. Engke urang diteraskeun deui dina video kaopatna. Minggon payun ibu bade ngabimbing hidup nyeratkeun supados hidup tiasa nyeratkeun seueur kalimah seueur kecap dina aksara Sunda anu sesuai sareng aturanana anu laras. Kayak orang pendak deui minggon payun dina video anu kaopatna bagian kaopat.